doma si Abah. Ieu teh jang doma si Abah. Berarti Masukut euy. Mata dah hese euy. Mana euy? Oh, eta kemana karep buru doma geus beberewekan ganeng. Setik deui. Kita tadi ngari teu bebenangan maneh mah. Ih nyata hese nama. Bu ganeng. Heeh tuh. Tadi duluan meuni babari we ngomong teh burukeun nyaho hese enak maju putih. Dipu euy hirup kieu. Cak ai anjir. Jim. Woi. Yo. Naon? Kernaon di dinya? Nyariet. Panas teh. Baiklah daripada teu gawe. Kadi di heula istirahat heula atuh teh. Tah itu panas gitu mah. Aya naon atuh? Istirahat heula di dieu. Teh naon? Oh naon atuh. Percaya pasti ya mah. Pinjam duit tanya mah. Nama geus mah nginjemkeun deui. Lain ayeuna mah urang geus manginjem duit ke maneh ayeuna mah. Rek naon atuh? Urang mah ayeuna mah geus boga trik babari menangkeun duit dalam waktu sekejap. Wow. Kumaha carana supaya orang teh menang duit gampang teh kumaha? Gampang ke urang di bejaan. Kumaha? Tapi dah gratis atuh berbayar. Mana majeng babaturan teh kudu mayar. Pan imah menghasilkan atuh. Udah mau gede-gede 100.000, tapi kemarin ke menghasilkan gede. 100.000. Asa aya kayak tuh kayak orang bayar ya. Nah, kieu atuh babaturan bisnis mah bisnis atuh beda di pan imah ilmu. Nah, enak bejaan kumaha carana? Tah, carana mah nya. Yo. Carana mah gampang. Kumaha? Turutan omongan urang anu bieu diucapkeun ka manehnya jeung ieu pokona mah turutan ku maneh tuh urang ge ieu gampang menangkeun duit tuh cepet ti manehnya hatur nuhun heuh. Aing mah geus katipu deui ku si Bonen. Aduh aing ripuh rungkat siti. Sabar Kasep, sabar. Datang carekan si Mujib nah heuh. Lah. Lila ada budak teh. Nya pan duit 100.000 itu teh jang beli token. Aya dibawa ku si Bonen mah meureun urang ieu mah para roek atuh. Wah, ieu mah kudu buru-buru di break ieu mah ya. Euy, mana? Biasa we. Sabar. Alhamdulillah. Lain juga lu gulung busuh. Oh. Gulung busuh nya lah teh prarugu ieu teh. Ieu mah bisa capek. Iya kopi di mana nih? Kemarin teh orang kopi. Lain nen. Daripada ukul lintingan tu parugu mending mana teh gawe teh. Nya eta yan. Lain teh hayang gawe urang ge.
Pan geuning zaman kiwari mah hese dengan pagawean teh. Aya teh di si juragan Abah. Daek teu. Kayak heula ulah kan daek teu ukur-ukur heula gawe naon. Jadi kieu gaweana mah. Ayeuna pan teh lebaran haji ye. Heeh. Bakal ye loba nu kurban. Heeh. Tah gaweana mah jadi kurir. Naon? Kurir hewan kurban. Heeh eta kurir hewan kurban. Domba Jadi nganter-nganterkeun tugasna mah. daek lah. Urang ka itu we ka si Abah. Pokokna susul lah si Abah jug. Meh pugu mah jeung si Abah ngomongna. Oh, tuh Yan. Nuhun infona heuh. Heeh sami-sami. Rek kasih Abah heula heuh. Siap. Jug. Siap. Hati-hati. Allah Akbar. Dilakeun si Mujib. Itu geus beak parab kieu Allah Akbar. Mujib. Assalamualaikum juragan Abah. Salam. Sager. Alhamdulillah. Kemana mana? Ngahaja ka dieu. Ari juragan Abah. Naon juga nu gelisah. Kana kan ngarit si Mujib can balik-balik mangkani doma anterkeuneun ayeuna teh can diparaban. Oh. Ampun tak budak. Kemana atuh si Mujib deh? Bah, lain kan teh penak jeung si Derian. Cenah. Juragan Abah teh keur ngabutuhkeun kurir, keur nganterkeun eta hewan hewan kurban tah. Oh, kurir anu nganter-nganterkeun kitu Heeh, cenah Abah butuh. Oh, aing hese nya barudak nu negara we. Tah siap. Si Bonen siap jadi kurir Abah. Mana siap? Siap. Asli? Asal dibayar. Tenang, Abah, tenang. Heta nu ieu tah, Nen. Anu jalur ieu tah, bibit ieu tah hade tah. Kasih haji entur. Terus Saya mah kasih ado, kasih encot ieu tah. kita kasih encot. Belah itu kasih ocim. Aji Ocim. Temen daek mah maneh ayeuna. Baik sok daek ayeuna ge. Tapi da can diparaban bae gitu nya euy. Baik engke di jalan Oh, dong. maneh. Paraban di Siap. jalan. Heuh, Tentunya urang urang- ayeuna. Ayeuna we tuh tamangna aya, teh ya tamangna ye. Sok kadek-kadek sama enggak? Jangan itu ya kantornya. Heeh, heg. Jangan tukang. Heeh. Tung aya si Bonen euy. Jip. Ka mana? Eta dek ka itu dek dengan si Bonen jeung ka mana? Ka itu teh ka situ. Jangan si Bonen. Dia mah jelema teh karek pasti dia. Wah, Heeh. bener itu. Dia tuh kasih juragan Abah. Kenapa si juragan Abah? Teu apaleun maneh mah. Pan ayeuna mah si Bonen teh gawe di si juragan Abah teh. Gawe. Heeh. Jadi kurir hewan kurban. Ya, nuhun ya. Oh. Infona urang dek ka itu heula. Oh, jug Nyusul si Bonen. Heeh, hati-hati. Oh. Tadi cek si Ian, si Bonen teh gawe di si juragan Abah. Pasti digaji benerannya. Bener kada cokot duitna. Ganti nu tadi nu 100.000. Pak. Mana? Oh, eta. Naon maneh? Lain hari si Bonen gawe di dia. Bonen. Hah? Heeh, gawe. Itu tadi ku Abah kita panganter-nganterkeun eta kasih Haji Ocim sentur. Gimana yang gawe aja nah? Tita we kan ngadaguan maneh eueuh lila. Lain tadi teh pangi di jalan jeung si Bonen teh. Heeh. Iya cenah ge duit gaji si Bonen teh ka abdikeun Bang.
Nah, ke manehkeun? Pan bogalan ieu hutang ka abdi. Geus bebeja maneh kasih bonen. Geus tadi pan papangi di ditu tuh di dalam. Heuh, ieu atuh barina oge hoream nganterkeun kasih bonen ai. Tah. 100 bejakeun kasih bonen gitu. Ke urang bejakeun mah Ya ya. nuhun kana eta bebeja di maneh kasih bonen. Geus kitu duit mah. Mah ya nuhun atunya. Ah, hek kade dikeun. Assalamualaikum. Bang. Duit 100.000 balik deui. Alhamdulillah. Emang namanya hungkul dan bisa nipu. Orang gak bisa. Buaya dek dikadalin. Juragan Abah. Juragan Abah. Si Abah mama. Nah, gitu. Bah? Mana? Yo, tukang. Di tukang. Oh. Kayaknya. Gening di dieu si Abah teh. Assalamualaikum. Lah, Kenaon lu? Ngorek suluh. wah tuh pan rek nirun seuneu. Bang, geus beres diantar-antarkeun tadi ke si haji itu. Geus kabeh. Geus tah Oh, ayeuna mah syukur, tinggal bayaran. Bayaran. Bayaran atuh. Geus. Geus iraha pan karek jol. Ya. Urang oge Tadi teh si Mujib ka dieu. si Mujib. Heeh, cenah maneh boga hutang ka si Mujib. Terus Ngecek si Mujib teh, Bah. Kusabab si Bonen cenah boga hutang ka urang. Diekeun we duit teh ku urang kasih Bonen urang bejakeun gitu. aing Jadi geus kasih Mujib. Ka itu kasih Mujib bejakeun tanyakeun. aing Mujib.